Kumaha mun lalaki aja renteng aja nih, sanu nahan. Ah, kerulisnya tuh. Ke cicing kemana majikan? majikan eueuh anjing mementah hayang naon teh meuli alat kecantikan mahal sabaraha eun aing mah Pamulikeun mun aya duit mah. Hayang peueuh pemajikan euy. Lain maneh bejana kamari digegel anjing. Oh, iya. Hah? Digegel anjing? Nah, anjing kita ngegel ka kumaha? Teuing atuh dah. Nyawa anjing geus teu cuman mah digegel anjing rabies, digegel anjing. Teuing teh kunaon jika anjing ngegel ka urang teh kunaon urang pada teu Nah, dibari. nyawaeun sok dieu ya. Lain urang teh euy mung pemajikan ayeuna anjir. Heeh, rek naon? Nu biasa nu kamari ningan. Pan urang kamari tarawih ini ningan bisa dingin teh ini tarawih aya keneh kan pemajikan goblok teh ngabejaan atuh. Tah ayeuna ku ente pangnyurupkeun deui ka itu. Survei deui ka itu geus init encan pemajikan salakina. Mun geus init bejakeun ka urang ka dieu. Nya. Oh, ka kitu urang nyurvei? Heuh, survei heula nya. Kade Cicingnya ieu mana temuan di dieu. Hek lain di tiang. Sok lain tunggu aja besok. Bukannya bener. Ah, tiang laku aing. Wah, jika nama eueuh euy. Tuluy jika masalah kina teh. Kenaon nih rame warung teh? Ah. Meuli udud tapi beurang keneh ieu teh. Waduh. Curiga ek mantau yang meuli udud. Jiga eueuh ieu mah euy. Senal lagi eueuh ieu mah. Dengan saha? Nah, nu teh dengan sasaha. Ulin we atuh ka dieu atuh nah. Majar mah ieu seblakna cenah ieu mah ah rame di dieu. Kieu atuh. Eueuh euy ieu mah euy eueuh. Ah, rek balik deui dah atuh meuli rokok beurang keneh urang. Ah, eueuh euy bejakeun euy. Teangan da eueuh senal geus meureun geus tuluy mah. Ke ah bejaan deh. Mana? Ah, aman euy. Aman eueuh anjing. Biasa bisnis. Eueuh bae. Ku aing senal lagi eueuh anjing. Aslina eueuh bener. Aslina eueuh aing mah jig aman pokona mah jig. Jig teang we urang nungguan di dia urang mah da mal ngilu ayeuna mah. Wah, bener euy meureun mah geus. Aya tuluy sih eta mah. Piraku suka mah ngabohong nya dah. Mudah-mudahan teh kumaha damang? Damang. Abi teh tos kangen ti kamari teh ka dieu teh kan aya we pamegetna nya tos uih teh sana. Sugana can mulang di ka ditu. Aya keneh pesan. Di ayo lah boboa kama teh ada buah. Sebenarnya mah ka dieu teh sanes seblak-seblak teuing terus impen-impen wae lah. Ya pungi impen gitu kumaha. Ka teteh teh. Sama. Kumaha? Ayeuna sehat-sehat wae. Kumaha rame tuh ya? Isahan rame ya seblak. Bu, saha eta nu neme sada keur ngobrol? Iraha. Neme
asa wau sorana mah da. Jelema lieur. Cuma lieur ka mana ya nanya? Teuing ka mana? Koplok si Kamal ngabobodo pisan nyebut eueuh geuning aya keneh bieu kelo ge picilakaeun jeung we aing teh balik boronges jongjon kumaha ye aya keneh dengan can balik mah teh aing euy kudu kumaha ye dia balik teh aya seun kapanggih aing bahaya jadi ka itu mah kacirieun mumpung ieu si Kamal ku aing nyebutna geus eueuh teu ditingali mun sakehe teh meureunana kudu di ngeloleh hungkul teu ditingali ka jero meureunana teu disurvei bener-bener jadi we aing teh goblok kreh nyari si Kamal bieu teu Tuluy tadi ge. tuluy Heeh. oh jalan mana sih teh Tadi kan liwat. Aya naon gitu. dasar ya impona info jongrok si Kamal mah aja ku aing kudu dibebek si panggih mah geura lah rudet mah aya di dia dengan ka itu Masih euy. goblok hasil kumaha ieu maneh anjir picilakaeun anjir Silakan kumaha. aing beuyeul lah punten kapangi kan kapangi naon ieu teh aya teh jero anjing tadi mah teu balik jurpeina nya Asli. jurpeina teu balik jeung aing mah cuma kudu ningali snal eueuh we Emang bijeu di mana? aing keur ngobrol torojo teh jero aing mah teu ngabalik tet mas kumaha aing cilakaeun mah teu balik lah aing dan teu pernah naon anjing bahaya aing kudu nyokot bejo bisa sok sane kalawan kumaha mun lalaki nya renteng aja nih sanu nahan Masa aing mah balik mah balik